tempatna rekreasi anu kacida pisan endahna anu keresan aya di daerah Lembang. Mohon. Sakeut rorompokna almarhum Pak Haji Darso. Dinya dina teh. Pak Guru. Oh, mohon Budi. Mang Odih teh dina danget ieu teh rek curhat we ka Pak Guru. Oh, curhat. Ka Padalang. Oh, laras. Kumaha. Dina danget-danget ieu teh Mang Odih teh asa harengheng. Loba kajadian anu teu kahontal kupikir. Oh, mohon. Contoh leutik ayeuna kajadian anu kamari anyar keneh. Laras. Aya sakola itu jeung sakola ieu awur-awuran. Tawuran. Eta. Tawuran. Tah ieu nu dipinggis teh sok sieun ka hareupna teh terjadi ide beres kitu. Laras Bang Odi. Hariwangnya itu boh para pendidik terutama mah orang tua apa intinya ngaraos haringhang hariwang putrana lamun gaul karena masalah tawuran tah ayeuna teh pan aya program aya program ti Kang Deddy Mulyadi program naon tah ada begitu mau di kumaha program teh na kieu sing saha siswa anu ngalanggar 5 masalah ya rek dibarakeun sok sia mane masa di kokares ya kabelula teh sia mangurek we gitu deh jadi ayeuna mah bari jeung masalah oge aya pro jeung nu kontra tapi ditingali hasilna tina hasil pendidikan militer anu pentos diterapkeun di tiap-tiap barak. Contoh di Kodim Kabupaten Sumedang. Eta mah tingkat STP. Eta mah anu dibarakeun teh. Eta teh naon make kadinyakeun teh? Anu kahiji, ieu nya anu tadi teh anu 5 perkara teh. Anu kahiji eta nu dibarakeun teh siswa anu minang tawuran. Ya. Manis ya. Ulah gitu. Terus ayeuna anu kadua. Sama sia tak kamari pase ajeng mitohana. Tawuran jeung mitoha. Oh, tawuran sama jeung mitoha maneh. Nah, eta nu kahiji. Anu kaduana nu dibarakeun teh siswa anu terlibat kanu narkoba. Ya, kaing deui nyarena teh manis ya. Narkoba maneh narik rokok batur. Si manis sok minang menta kaing. Anu katiluna siswa anu minang bolos. Ari ti bumina. Ka sakola. Angkat ka sakola. Meta doa kana janten indung. Mak, bapak abdi bade angkat sakola. Si ganunya eta budak. Leres Dongkap ka sakola mah dah teu aya ka datang. Eta teu datang ka sakola. Gitu nya. Anu salajengna siswa anu sok minang ngalawan ka orang tua. Si ieu teh apa sok ngalawan ka mitoha, ngalawan ka indung. Ku indungna teh disupata sia teh. Jadi belentuk pan sia mah geus mirip sia teh. Mane mah pan geus mirip pancet. Anu salajengna eta siswa anu sok sering ngalanggar aturan sakola, Pak. Pihak sakola atos pihak tingkah ngarahkeun manggil orang tuana. Orang tuana oge tos taakeun ku eta budak teh. Dengekeun tah. Bisa dengekeun. Matak dibarakeun. Naon dibarakeun? Lain dek disiksa. Dibarakeun di lapak militer sanes pede disiksa. Tapi diarahkeun supaya siswa teh ngagaduhan karakteristik kebangsaan nu hade. Ieu hiji program anu alus. Bener pisan anu alus. Gitunya gitu. Janten eta aya program di pemerintahan khususna ti Kang Deddy Mulyadi teh akhirna guru-guru ke siswaan ngadukung kan eta program. Tah eta dut. Ulah sa model adut. Adut mah baheula tapan sakola teh nepi ka paudnya harita teh. Heeh, lebih ka paud langsung we sia mah lulus ti paud kawin we sia mah. Goreng geus teh. Mata bener. Kunaon? Tadi ceuk Padalang. Heeh. Siswa gitu-gitu rek dibarakeun. Bae kan tadi si Umi.
Pancet ngomong. Maka teraskeun aya. Mawati melesa kedungkukan. Dibarakeun dina meja. Pak Guru, ieu mah hiji anugerah keur dadi mah. Oh, Naon gitu, samargina Laras. ngagaduhan bojo anu sakitu solehah. Solehahna. Ibadahna rajin. Alhamdulillah. Ibu Watih mah ieu. Mohon Sosialna ka masyarakat Gitu, nya. salawas dilaksanakan. Terutama ieu mun pangleket-leketna ibadahna. Istri ibu tadi mah sakalieun make main PS nya hareupna teh ka kiblat. Cacakan main PS ya. Maka teh saya teh Tah, oke salajengna kieu ngodihnya. Memang dibarakeun teh aya nu pro jeung nu kontra. Aya anu pro aya ka program eta teh. Anu naon teh kontra aya. Macem-macem. Tapi geuning katingali kurang kamari. Di barak militer anu pertama kali terapkeun di Purwakarta. Nah, di Purwakarta anu lamina 18 dinten siswa digojlok, Pak. Digojlok berbagai macam karakteristik kebangsaan, disiplin dan sebagainya diterapkan ku militer. Sehingga aya nilai plus. Nah, tina hasilna eta dibarakeun. Tina hasil dibarakeun teh aya hasilna. Contohna kamari. Dina waktu kamari aya hari kebangkitan nasional anu dibarakeun eta dijanten petugas, Pak. Alhamdulillah. Janten petugas. Garagah jadi garagah. Mudah-mudahan atuh kaudihnya dina program yuk kurang cenah urang dukung. Urang rojo. Mudah-mudahan dari sepuh mah paintennya aduh belaan ayu ka hutang ceuk paribasana. Lamun budakna sumuhun. Anu kitu narkoba, tawuran jeung sajabana geus ngarugikeun. Aya istilah kieu hanat caraka data sawala. Anakna cilaka, bapakna baka ka babawa. Tah dengekeun. Aduh dengekeun. Nuhun padalang aduh nyariosna asa merele lir ibarat kacang dengan kajang. Tah Pak Guru padalang punten. Aing sok caletot wae. Urang murid teladan kade. Minang disetrap yung ku ieu. Pak Guru. Aya tamu ka urang dongkap ka dieu teh. Aya. Oh, aya. Kang Dadi Rancu. Wah, mohon painten Kang Dadi. Aduh, wilujengnya. Gitu, painten alhamdulillah. Bilih bade gigituan heula man dicak bade. Maksudna kumaha? Bade calangap sok eta. Calangap kumaha? Nyarios. Oh, nyariosna kumaha? Nyanyi kumaha we? Oh maksudna bade kintun-kintun. Oh iya, sae. Kintun-kintun. Ngahaturkeun nuhun ka Kakang Ipok ngatur. Parantos masihan waktos. Leres. Ngaturkeun nuhun ka SMTV kasadayana. SMTV banyak kasadayana gitu nya. Atuh Kang Dadi bade kintun-kintun. Kanggo saha? Kanggo ka Pak Adang. Adang saha? Pak Kubu. Paku Giri Mukti. Pak Adang Arifin. Oh, mudah-mudahan mantan nuju manco. Tah, mudah-mudahan. Leres. Manco jadinya sok. Tah. Oge salam baktos miwah hormat kanggo khusus ieu mah teh Kang Ujang Amor kanggo grup Kudarengong Cepot anu aya di mana? Di Jatinunggal. Iya, siap. Hatur nuhun wilujeng nonton. Lagu anu munggaran. Goreng patut. Aduh, luyu jeung pameunteun sarita. Goreng patut. Kang Dadi Rancu. Sabalikna lamun rupa kuring kasep
batur ka dieu gerak karumpul usus gerak nu goreng patut nu kasep ulah luan deui batur ka dieu gerak karumpul usus gerak nu goreng patut nu kasep ulah luan. Spesial kamu orang Purwodasari. Saling isi. Sepir. Boy, Kang Dadi. Rupa kuring cek batur mah goreng patut kuring seuri da memangna nya bisa dah eta buat kadu parogoheun kuring teu sedih malahan sabalina lamun rupa kuring kasep meureun riweuh